Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 54 nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Lurah Asep jeung pamajikanana disagigireun nepi ka bengong sanggeusna ngadenge katerangan perkara maotna sesepuh pasantren anu beda jeung jalma sejen. Duana oge siga pohara pisan nalangsana kumaotna eta inohong. Teu jauh beda jeung nyilam ka tukang husna. Lurah Asep jeung pamajikanna oge nepi ka murubut murag-murageun cimata. Duh, kumaha atuh? Rek ditahlilan di dieu moal. Cek Lurah Asep bari dutret ka sarerea anu aya di dinya. Kangge abdi mah hayu bae Pak Lurah. Sawios perkawis kangge waragana mah ti abdi we sadayana. Tembal Kang Husna katempo pisan belana teh. Dadi henteu ge eta teh mangrupakeun guru anakna sorangan. Sanes teu hoyong Yasmin oge Pak. Nanging sateu acan ngantunkeun teh. Mama guru oge kantos omat-omatan heula. Saurna teh kenging ngayakeun tahlilan kangge anjeunna. Rek ngaduakeun mah cekape dina jero hate atanapi badana tepan. Neng Yasmin nempas wangkongan. Asal nama Lurah Asep jeung Kang Husna oge siga nu kuciwa kana carita anu kedal tina letah Neng Yasmin. Tapi sanggeusna dibenerkeun ku omongan ti 10 santri. Kalayan dibarengan ku sabaraha alasan anu bisa kaharti ku akal. Antuk nama Lurah Asep jeung Kang Husna oge daek ngelehan. Nya geus badami heula ti saanggalna siga mah perkara eta teh. Da buktina meuni sakitu kompakna antara Neng Yasmin jeung 10 santri teh. Bari jeung teuing bener teuing henteu. Dan nu jelas nama tina kekecapanana teh siga loba perkara anu disumput salindungkeun. Ari ayeuna kumaha perkara ieu barudak. Pan kudu aya pangcicingan meureun. Moal mungkin ari saterusna cicing di imah ieu mah dahareurin ari lobaan teuing mah ieu teh. Cek Lurah Asep deui kalayan dari apisan. Perkawis eta mah parantos dibadantenkeun sareng barudak oge Pak. Bade ngantosan heula keputusan ti jeung arisna we. Cek Kang Husna gancang nembalan. Kieu wae atuh keur saheulanan mah. 5an cicing di dieu, terus 5an deui cicing jeung bapanya. Dari ngadaguan jeung aris mah buah iraha mulangna oge. Cek Lurah Asep rutret deui kanu keur ngariung di dinya. Nya. Sigana ari ka Lurah Asep mah mangsarek indit teh jang aris, bebeja nu sabenerna. Teu siga ka keluargana jang Didin anu bebejana teh aya kaperluan heula ka pasantren. Kumaha tari kitu? Da memang nya deui. Lain embung kasoro atawa embung kasoro dahareun atawa embung kaicingan. Ngan karunya we ari pasedak-sedak teuing mah ieu teh. Kumaha lamun kinten-kinten dibagi dua? Cek Kang Husna bari rutret ka 10 santri. Nya bingah nu aya we ari kangge abdi mah Pak. Kitu oge upami teu ngaraos kaabotan. Cek Jang Yuda ngawakilan nembalan. Ari nu sejena mah timbang arunggut-unggutan. Tah geuning ayeuna mah karinang tukeun saha-sahana anu rek cicing di imah bapa. Jang Atman mah jeung bapanya wayah ya wayamut. Cek Lurah Asep deui kituna teh ditungtungan ku ngaraget ka Jang Atman. Alim Atman mah hoyong sareng Kang Aris. Jeung Atman langsung nolak.
Mending jeung bapak aya kulah di ten bapak majang. Lurah Asep setengah ngolong. Alim hoyong sarang si kakang. Jak Atman kekeh karena pamadaganana. Nuju di pesantren oge si Atman masuk palayan tepang sareng Kang Aris wae. Kitu patah celengkeungna Jang Yuda. Muhun gundamna oge sok sering nyabit-nyabit wae nami Kang Aris. Jang Pian milu mairan. Eueuh nepi ka kituna eta teh nya. Kang Husna mah nepi ka gogodeg. Ari Jang Atman kekeh petekekeh kana kahayang nama. Lurah Asep oge teu bisa memaksa. Sanggeus ngayakeun babadamian ngeunaan saha-sahana nu rek nganjrek heula sawatara waktu di mana Lurah Asep. Antuk nama Jang Yuda jeung opat baladna sapuk rek cicing di imah kulawargana Neng Yasmin. Ari Jang Atman jeung nu sejena mah tetep caricing jeung Kang Husna. Siga nu geus teu sabar, geus kitu mah gura-giru bae Lurah Asep pamitan sejarek mulang ka imahna. Jang Atman jeung anu sejena oge ari rek ulin mah ulin wae nya da moal sasaha ku ibu oge. Cek indung Neng Yasmin rutret ka Jang Atman jeung opat baladna. Anu direretna timbang arunggeuk. Geus kitu mah kulawargana Neng Yasmin jeung 5 santri ngabring muru ka imahna Lurah Asep. Saleosna anu naringgalkeun eta imah ari Kang Husna jeung Nyi Lamah ngadon aruplek deui ngobrol jeung 5 santri sesana. Sagarupa diomongkeun, sagarupa diwangkongkeun, siga anu teu beak-beak bahan picaritaeun teh. Ari hidap teu marawa salin, cek Nyi Lam rutret ka 5 santri. Jang Atman jeung nu sejena timbang gariteu. Nyakeun bae. Engke sore akang rek ka pasar urang balanja heula. Urang pameulikeun 2 setela sewang mah. Cek Kang Husna kalayan dari apisan. Atman ngiringnya pak. Jang Atman gancang nyelengkeung. Nya hayu ari daek lempang nama Jang. Rek marilu kabeh oge teu naon. Horse, abdi oge ngiring pak. Jang Omar nepi ka surah. Abdi oge ngiring, celengkeung hiji sora. Red gebeg. Sararea meh bareng ngaliuk kana datangna sora. Tayan henteu ngagebeg seorang oge. Mangsa nempo Jang Aris anu harita keur ngajanteng dina lawang panto. Kalayan dibarengan ku Suraseuri kanu keur ngariung di eta imah. Kang Aris anu keur ngawarangkong di jero imah nepi ka pohara pisan caruring hakna mangsa geus sidik kanu anyar datang. Komo narajang di Jang Atman mah nepi ka teu sirikna langsung luncat sarta ngageabrug ngarontok siga nu geus pohara pisan sonoweunana ka Jang Aris teh. Jang Aris pada nyalampeurkeun sarta pada ngarangkul ku 5 santri. Nyi Lam jeung Kang Husna mah nepi ka beus ku Cimata mangsa nempo anakna siga nu banget pisan dipikaresep ku nu jadi baladna teh. Saenggeus sasalaman kanu jadi kolotna ge Jang Aris diuk ngilu ngariung jeung nu sejena anu geus dariuk deui leuwih ti heula. Jang Atman mah dumadakan ogo hayang dialahun we ku Jang Aris teh tayohna mah bakat ku sono. Ari si Yuda jeung nu sejena kamarana ieu teh. Jang Aris rutret ka para santri. Teu kungsi dipentah heula barabat we. Kang Husna nyaritakeun perkara 5 santri. Anu pikeun saheula anan mah rek caricing heula di Lurah Asep. Anu tangtuna oge kalayan dibarengan ku sagarupa alesanana. Perkara maotna guruna Jang Aris oge teu kaliwat dicaritakeun. Satadina ari panyangka Kang Husna jeung Nyi Lamah. Jang Aris teh bakal pohara pisan ngagebegna mangsa narima beja yen guruna geus maot teh. Tapi buktina mah malah Nyi Lam jeung Kang Husna anu nepi ka Barengong. Mangsa Jang Aris nyaritakeun yen samemeh maotna teh guruna nepungan heula sarta meh hapekeun 10 santri ka dirina. Janten
nembe pisan palurah sareng anu sanesna Marius teh ieu teh Pak mah jeung Aris neutup ka bapana. Nya jang jung atuh bisi rek nepungan heula mah geura tepungan. Ah engke we Pak upami parantos ibah nyapek bae atuh kumaha dinya we eta mah urus-urus jang Aris timbang unggeup. Ae nya ari perkara pancen ti guru hidup teh geus rengsek kitu Riz. Tanya Nyilam anu tayuhna mah mangsa cacaritan teh ari jang Aris mah sama sakali teu nyabit-nyabit perkara eta. Alhamdulillah mah berkah doa ti emas sareng ti bapa entos cumpon laksana. Nah saha jelemana anu ditepungan teh Riz? Jeung nepikeun perkara naon deui ka maneh? Cek Nyilam bari katempo tetepan Kang Husna estoning pinuh ku kapanasaran. Rupina perkawis eta mah Aris teh moal teh sanyarioskeun apa mah da teu sadaya sae kangge dicarioskeun disuhunkeun meninggalina we. Dikitukeun teh sakadapan mah Nyilam jeung Kang Husna timbang silih reret. Tapi sigana mah duanana oge ngarti antukna mah teu loba tatanya deui kana perkara eta. Dina mangsa jang Aris keur ngaryung jeung saruka bunga jeung kulawarga katut 5 baladna caturkeun di sejen tempat harita teh neng tina oge sarua keur ngaryung kalayan katembung siga anu saruka bunga sageusna rengse di rapalan ngahiji ngalaki rabi jeung Pak Akas anu kiwari keur kumawasa di Kacamatan Margawani. Tepati loba anu ngahadiran acara hajatan teh ngan saukur jalma-jalma penting anu memang geus lalayet jeung Pak Akas wungkul. Sok sanajan kitu ari acara hajatan mah kawilang rongkah nepi kana beuh calung jeung jaipongan sagala. Sakur nu hadir teu saeutik anu mumuji peda Pak Akas menangkeun wanoja anu sakitu geulisna. Tapi di sagigireun eta teh anu pating kecawis alatan Pak Akas nepi ka tega pepegatan jeung urut pamajikanna mah angger aya kana sabaraha urangna anu ngaromongkeun, "Pelo, ieu duit tining tina pelo." Ceuk saurang aki-aki hahareosan mangsa tamu ondangan keur cacaleuhakan parasmanan. Kituna teh bari mikeun amplop anu eusina duit satengah disumputkeun siga anu embung aya anu nganyahwankeun. Lumayan ki aya keur nyawer ye ki. Cek jalma anu disebut si Pelo anu ditingali tina dedegana mah meh saentragan pisan jeung Kang Husna anu umurna kurang leuwih 45 tahunan. Kituna teh kalayan paroman siga anu pungeun pisan. Lah legeg make jeung rek ngilu nyawer sagarupa Pelo ngajedeg we mending oge meuli arak geura Pelo. Kedangnya ari perkara modaran urang Cilajung teh kumaha ieu teh ki? Cek si Pelok beuki harewosan. Kumaha urang we cenah perkara eta mah lo. Nu pentingna mah indung jeung Bapak si Aris kudu palastra ku leungeun urang duaan. Narik ira atuh penting isukan we lah. Ayeuna mah hayang pesta arak heula dewek teh. Hayang nyewa simbut anu aya ramuan teh geuning meungpeung loba duit. Beda ari disimbutan ku nu aya ramuan mah duh ni sok pating gleser. Sok langsung pating sariak geuning. Nya si Imin oge sok ajol-ajolan eta teh. Siap wing oge hayang gi. Eta dua jalma anu tayuhna mah sacara rarencepan geus meunang parentah tineng tina nepi ka ngarah kai siga nu baru ngapisan. Lain hayu atuh gerang ngigel. Ceuk hiji sora anu ditujukeun ka eta dua jalma. Anu duaan meh bareng ngalieu. Tetela anu cikeneh ngomong teh tayalian Juragan Ramdi.
Ai kening juragan mualah matak orot isi pesak ngilu ngigel teh temal si pelo. Ari Kisarta mual ngigel cek juragan Ramdi deui kitu nate bari nyebut ngaran eta aki-aki anu tetelang ngaranna Kisarta. Oream kami mah juragan isin deui tamu undanganana jalmi anu jaragun wungkul ieu mah juragan. Ih nyatukeun bae we nya bakal peundeul atuh juragan. Tuh nu sanes mah nyawerna oge meuni arageung kitu geuning. Temal Kisarta kitu nate bari tutunjuk kana luhur panggung. Nempokeun sabaraha urang tamu undangan anu harita keur pating rengkenek bari nyawer wanoja geulis anu ngibing jaipongan. Teu ngomong deui juragan Ramdi timbang nyerenge. Sarta nu saterusna mah kebat be nyampeurkeun nu jadi anakna. Anu harita keur diuk rerendengan jeung nu jadi salakina. Beuki geulis pisan katampona teh Neng Tina ari didangdanan pakean panganten mah. Sabaraha runtuy kembang mangle anu nyampai kana tak-takna nambahan sieup katempona ka Neng Tina. Tos di mana, Pak? Tanya Neng Tina mangsa juragan Ramdi geus aya di hareupeunana. Geus dicai heula nyai. Gerata ruang atuh, Pak. Cek juragan Ramdi kitu nate ditungtungan ku ngareret ka Pak Akas anu sarua keur dina kayaan memake pakaian panganten. Engke we lah sakadap deui sok we ti payun bilih bade tuang mah. Jadi make bahasa nu hade Pak Akas oge ari ayeuna mah. Da bubuhan juragan Ramdi teh geus jadi metoha kasebutna. Muhun atuh tos lapar pisan abdi mah ieu teh Pak. Pak Akas teu nembalan ngan ukur unggeup. Sanggeus juragan Ramdi ngaleos, Pak Akas mah ret deui ka Neng Tina anu kiwari geus sah jadi pamajikanana. Duh hayang geura peuting bapa maneng geus teu sabar ieu teh hayang gulai di daluhur ranjang. Cek Pak Akas haharewosan ka Neng Tina. Kawas anu teu acan ngarosan wae geuning, Pak. Ih pugu oge ku geus ngasanana jadi dedeuyieun palem pungkil madepok pongkel pokona maneng. Neng Tina timbang seuri bangsa Pak Akas ngomong kitu teh. Waktu teu karasa nyerelekna. Caturkeun wanci peutingna. Nyatana mangsa anu geus dianti-anti pisan ku Pak Akas. Samemeh wanci ngagayuh ka wanci sareureuk kolot oge. Pak Akas geus ngadekeman guguling di kamarna. Digulang gaper sarta digalentoran. Nepi ka kapuk anu jadi eusi gugulingna awut-awutan. Balas ditutuan ku pakarang lalaki lintuh anu geus kawilang aya umuran. Dina panempo Pak Akas mah anu harita keur ngalayanan dirina teh tayalian ti Neng Tina. Wanoja geulis anu kiwari geus jadi pamajikanana. Padahal ari Neng Tina anu aslina mah sanggeus suraseuri mangsa nempo bilatung lintuh anu keur ngumbar birahi nepi ka luut leet ku kesang jeung guguling teh. Kebat be ngoloyor ka patengahan Neng Tina mah ngadon ngajejentul dina kursi. Ari juragan Ramdi mah teu katempo langsung mulang ka panganjarkanana jigana mah. Sedengkeun di sejen tempat kalayan masih keneh dina mangsa nu sarua di hiji imah panggung anu masih keneh aya di wewengkon margawani tapi kawilang jauh ti imah anu keur diicingan ku Pak Akas. Harita teh 3 jalma keur ngawarangkong kalayan siga anu pohara pisan dariana. Anu duaan mah lalaki anu geus kawilang aya umuran. Sedengkeun anu saurang deui mah awewe anu umurna kurang leuwih 45 tahunan. Sok sanajan bisa disebutkeun geus aya umuran, tapi ari kageulisanana mah eta awewe teh masih keneh moronyoy.
Ting pedah diwuwuh ku dangdanan jeung kuriasan sugan. Ngan anu jelas mah eta awewe teh masih kene mampu ngelehkeun sabaraha urang wanoja dina zaman harita. Jadi bener si Akas teh geus kawin deui? Tanyana eta awewe kalian paroman siga anu pinuh ku kacuba. Sumuhun Bu Lastri, anom kene pisan istrina oge. Sigana mah teu acan manjing kana yuswa 20-an acan eta teh. Geulis pisan deui, geulis ka wanti-wanti, endah ka bina-bina, bahenol. Mata pantes Pakas dugi kabung bulengan sareng tega mirak Bu Lastri oge. Kurang ajar, abung bayawak. Eta awewe anu tetela popotongan Pakas nepi ka kekerot mangsa ngadenge bejan sa model kitu teh. Lalaki anu duaan siga anu tuani ngomong mangsa nempo Bu Lastri anu keur dina kayan amarah anu sakitu ngabebelana. Ku siwal sok sanggeus ngaluarkeun gepokan duit tina kantong kulit nama. Bu Lastri nunda duitna dihareupeun eta dua lalaki. Tah, duit keur ongkosna Mang Babas. Pokona mah rek kumaha we carana. Eta awewe anu geus ngarebut salaki kuring teh kudu pae. Cik Bu Lastri kalayan pohara pisan tandasna. Rupina ku jalan lemes ieu mah nya kada ku jalan lemes Bu Lastri. Dari ku jalan kasar mah Pakas oge seueur pisan anu ngadekenganana. Teu nanaon. Anu penting mah eta awewe kudu pae. Lamun pancen geus rengse, mangka ku kuring bakal dibere deui duit minangka persenanana. Oh, mangga upami kitu mah Bu Lastri, mangga. Lalaki anu disebut Mang Babas gancang nyanggupan. Kalayan paroman beungeut siga nu bungaheun pisan. Geus kitu mah Bu Lastri gancang amitan. Sarta nu saterusna mah gura-giru bae ngaleos ninggalkeun eta imah. Dituturkeun ku lalaki nu saurangna deui anu tayuhna mah pancena ngan saukur maturan Bu Lastri pikeun nepungan Mang Babas ka eta imah. Saleosna Bu Lastri kalayan paroman anu pohara pisan marah maina. Mang Babas mah gura-giru bae ngabagi gepokan duit jadi dua. Nu leuwih ti satengahna ditunda dina lomarina. Ari sesana mah dibebaskeun kana pesakna. Geus kitu mah kalian semur rusuhan. Mang Babas ngegedig indit ninggalkeun imahna. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo salam warahmatullahi wabarakatuh.